mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang ngawusin nengikan Purwantara Dupi basa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun carita opo kidalang ngawiyosaken kawontenan negara Astina doh yeuh negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta lan laharja lajeng para tani sugih mukti kaum buruhan teripuh nu dagang sami sugema para tani sugih mukti iya hinggi ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman tentrem ayam leres Raja Adil Pramarta iya hinggi kaceluk ka kandang dewa kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakon sarak mancanagara walah leres Raja anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani sumuhun sacidu metu sakacap nyata weruh sadurung windara dupi basa weruh ulang weruh apa kana naon rupaha kajadian nu disebat winara nyaeta naon rupaha kajadian memang kedah dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa leres margi manusia diansikan kemuliaan ngaran-ngaran mulia manusia teh nyaeta anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan walah kan tenan bulan para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dedek leres kekasihipun Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa garas sampun wontening setingil binatur rata lengahing dadampar dan tapi nalipit ing sosok sari nenggana wardna doh iya hinggi lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari lajeng mawe raksukan kerajaan ditaretes inten rinukmi murub mubiare kadia kunang-kunang walah iya hinggi ngahaja ngahaturanan lingih putra panengah kakasih Raden Pandu wah leres kawuwuh kasepuhan Kisabda Palon Semar Rakudrapawana leres tungkul hamari kelutan nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra pamor nalendra Retinun ing pasewakan busana maneka warna
busana maneka warna maneka warna serete nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna baka puspi tengudianang yang pajarake sarwarukma renggeng manik nawarata pangaruh tina luhur budi sumeah sopan santun ramah tamah DP handap asor Leres. Sang Nalendra Prabu abiasa tenapi kresna dipayana Ya inggih. sadayana para menteri bupati sami tungkul hamari kelungantos kana dawuh Nalendra itu kayaan di karaton kayaan wantun batuk-batuk acan ajrih usang Nalendra ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun kasih buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan nger anu payus dipi agul kalayan dipi reus yap kaharep diukna gaulanu Ramat Dewaji putra nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan Ramat Dewaji Leres. nuhun pujastuti hidup ditarima kedua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka nampi nuhun kalih nati eta aya pikersaeun naon purwa panjenengan Ramat Dewaji kersani malan memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasep tansah diajeng-ajeng kaharep Ki Sabda Palon Semar Wakudrapawana Kapayun. kaharep Kang Kapayun. aduh aya anak nu Unyuk Sumangga nampi kana pembage kalayan Unyuk Sumangga ngahaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan ditarima kahunyuk juragan Anom nuhun Kang kalih nati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga prayoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan hapunten jisim abdi pangresa sabab jimat anu paling ampuh di dunia teh lintang ti saling hampura Leres. Diantiku salin malah dinas dina katerangan hade jelema menta dihampura ngan anu ngahampura aya leuwihna nyata leuwih hade Wah. nuhun Dah kan kamana si cepot si dawala aya
tepang sareng paang Bapak Bupati. Bapak Bupati Kuningan bade nyuhunkeun binih kai Akang nama bari ngolo we ka Bapak Bupati itu teh. Nya nyungkeun Nuhun. pipinihan. tansah diajeng-ajeng aya naon ieu teh seueun Doh, ajrih jisim abdi anu biasana diuk dina palupu palupu. Bari jeung ayeuna abdi diuk dina amuing ya di karaton anu sakieu harurung harerangna sakieu wegahna. asa tetegeun jisim abdi teh seueun Tangtos. Asa napak asantenet. Kakang Semar kulan lamun dicokot hakekatna Doh, sumuhun laras. ieu karaton anu harurung harerang tihangna oge ditaretes ku inten Inten. leras Inten berlianmu. cing inget ieu teh dunya ai dunya teh alam pana kena kuruksak Doh, sumuhun beh dituna ancaman ti pangeran leres. Eta ulah yen ieu dunya teh bakal aya akhirna kiamat disebutna tu geuning. Eta apana Akbar? kabeh oge bakal dihancurkeun Kakang Semar Sumohon. ngan sabagian gede luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema Ulah amuing ku polah-polah jalmi tetesua. di lain pihak ngaruksak alam anu sakieu endahna Sumohon. di lain pihak anu ngamumule anu ngaronjatkeun deui ieu alam kaindahan sumuhun cing inget yen pangeran teh micinta pisan kana kaindahan Wah, kan kantenan atuh kantenan kula. tadi dia nu matak katerangan netelakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi sumuhun ari dina pengabdian ka pangeran teh sajajar sarua timalan timimiti kaula pupucuk pamimpin handapna rakyat Doh, sumuhun eta ngabogaan rasa kewajiban pikeun ngabdi timalan tadi dia hayu urang gawe babarengan nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen laras. urang ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa Wah, diestokeun sae eta teh kulan. disagigireun anu ngaruksak ieu alam tak urang mah hayu Walah. Urang utuhkeun. sabab ari kakasih pangeran teh aljama hartina teh bareng tadi dia nu matak urang pibanda urang cerak deleg eta aljama teh nyaeta bareng Walah, leres. paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan Urang manunggal kulan urang mah nyaeta anu disebutna teh manunggal tina sareneuk saigal teh tetecep. lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan tangtu panggih jeung kaancuran Eta, uluh ngaras eta disebut jelema paburencai teh mah. taya hartina teh berjuangan meureun aing ngaran-ngaran perjuangan tangtuna oge bakal ngaliwatan pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kudu kasorang nganung harti kudu nyorang heula ripuh ai jalan kasawarga
nyorang katenangan hirup tehnya eta kudu nyorang heula eta mentas heula eta ngereuyeun nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan timbalan cikaracak ningang batu we nu urang mah taya teh kula teh mere sumangat spirit ka para nonoman mere perangsang ka para pemuda komo para nonoman geus sararumpah sok diayakeun sataun sakali geuning eukeur mah eukeur sakedeung deui ieu bakal leuwih ansur ku ayana para nonoman anu leuwih diserang heula ku budaya-budaya deungeun wah kan tenan dicekok heula ku eta mah bakal nerekab pemuda atawa nonoman dicekok ku rupa-rupa inuman keras narkoba ekstasi magadon urusan teh jeung rupa-rupa deui ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung beres aya sing paruring kakua ngupingna ge tah lamun geus kitu eta para nonoman yakin bakal mohokeun kana budayana sorangan bakal cudog-dog tinggal iga cing inget nagara urang teh nagara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi matak pada hayang ku rupa-rupa cara nyerangna ka urang tiu ngapencuru nyerangna teh mah tina inuman tina papakean jadi korban mode da eta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea lain ulah pek ari beuki mah laras ku hotdog geuning ayeuna mah laras can kahakanan anu dicampur kimia bangsa tuangan awet-awetan sumuhun anu diawetkeun geuningan amuing aya nu ngagoreng kulilin naon lin kitu geuning formalin formalin tah eta seuh paragi malur nu maot tetep tah ieu nu matak disebut manusia kudu permana tinggal waspada teh dieu iya apik tiasa milih ai apik teh takwa teh ya sumuhun malah kolot baheula mah geuningan jang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh ulah nginum keur halap sumuhun eta teh filosofi eta do ai filosofi teh tina kecap filosofia pilo hartina cinta sofia kebijakan laras sumuhun kabijakan kolot geus mere beja dina simul dina kata-kata mutiara nyaeta ulah dahar eukeur lapar eta ulah sare tingali nu lapar da janji kedewek atuh si banyo getara janji ame geuningan mah teh tah nu matak bangsa deungeun nu rek ngajajah ka urang teh bangsa urang teh diteangan cenah lapar heula laras ngara babari ngahuapanana teh mah di mana geus lapar bakal babari ngahuapanana nu matak diayakeun we kaimanan katakwaan jadi dia laras ieu ne jadi meureun usahakeun samemeh dahar teh bebersih heula ulah nepi ka aya kuman dina kokod anu ngajadikeun panyakit kaituna timalan hakikatna pisan tong boro rakyat leutik sanajan anu geus jadi pejabat oge ayeuna loba nu teu apik barang hakana semen aspal di hakanan eta karena air roti mana ngeunah eta semen Hah? Aya keanehan. Laras semen jeung aspal
beakna kai di leuweung rakyat leutik mah nuar kai ngatawa ngala suluh ngan ukur keur suluh dipanggul nage ku tak paling kabawa 50 kilo 50 kilo jang gejo. tapi aya nu leuwih ti kitu sakali maling suluh ti leuweung 300 kibik ditanggungna ku treuk Putrek eta nu matak bongbong teh mah. panu kitu mah babari pisan ta eta hileud teh Da eta laras kireun ke nagara teh eta net dumeh keur kawasa dumeh nya aji mungpung teh mah. make aji mungpung teu karunya-runyaeun tingali rakyat Mang Sapri itu dagang rakyat nu di pakampungan anu pagaweanana nyieun hihid nyeun hihit teu pira. tongongna nepi ka geus melengkung balas nganyam Batina ge teh sabaraha. datang teh pagawe desa nagih pajak dumeh eta boga tanah 30 tumak Bari dina gawir. manehna ngodok saku duit nage cing pararengke ribuan meureun ladang hihid Ladang hit. Bari lalepet. sumuhun aipek teh geus nepi ka luhur pajakna teh dihakan ku si Gayus jeung loba gayus-gayus nu lian Dah nah asa keutuh ku hanteu nya cu sumuh. bet jara dihileud geuning jang Sumuhun uwa kulang. eta tah lintang ti kaula da puguh moal kaburu ku kaula mah Dah beres. sabab naon sabab ieu diri di ciwitan wanci awak diala ku mangsa umur ditungtut ku waktu yakin dina hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana Eta moal sabaraha di waktu atuh mah. buuk hideung jadi bodas Untuk beres. untuk beres jadi lemong Kulit cangkang. saha nu neruskeun lintang ti hidup nu jadi anak nonoman Wah. pandu Tulang tongong nagara salira teh. da ngandalkeun anak panggedena ama teh da puguh teu nenyo matana si Dastarata Lolong otot teh mau kulang. ngandalkeun anu pangleutikna nyaeta Widura tanpa daksa Sampeanana. lintang ti hidup anu normal anak pek tuluikeun ieu karajaan tapi syarat anu mutlak nyaeta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi hartina kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat Karena eusi hate raya. anjeun kudu bisa napak sancang hartina napak di sakabeh golongan Beres. kudu bisa ngapung ngawang-ngawang hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan tahun-tahun anu geus kaliwat supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidup Wah. Subur makmur loh jinawi. pinodama kaulanun teu acan waktosna margi teu acan jadi ahli naon margi katerangan netelakeun lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana Eta sae murang kali teh kulan. putra dina waktos ayeuna teh teu acan waktosna margi nuju ngeureuyeuh milarian ilmu panemu jampe pamake Nuju ngaguar pangabisa teh ye. upami teu ditunjang ku eta pendidikan luhur tangtosna oge bakal acak-acakan tadi saur ancaman lain ahli mah kaituna tunggu karuksakanana Allah. wawa nampi putra Pandu ama anjir hinggang puspita arum kaselir ingsan miran nomri harga dungkongas gandane
mawe laras tresnaning tria halus kasih hartina anjeun teh tawado tawakal bisa sanajan hidup can jadi ahli nuluykeun kerajaan nyaeta eta kalimah atawa katerangan nu tadi teh bisa dirumpak carana kumaha naon diajar bari jalan cing nepi ka jadi ahli kaituna diajar bari ngeureuyeun niar pengalaman cep wayahna cing sabisa-bisa pasti bisa eta laras kaulanun ngan geus bisa ulah kumawasa eta dong mudah-mudahan we kaulanun ta syarat anu mutlak dah leres dewa parantos masihan gandam ramu nurunkeun deui ta dewa saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan leres eta ama saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan kamulyan bakal bagja tetemu ayana teh di Talaga Arum Bageni Talaga Arum taeta jalma anu bakal bisa ngajawab kana anu paha tantangan anu bakal datang sumohon takuk kituna wayahna Kakang Semar panganterkeun ieu budak sabab ieu teh teu nganukur kaula wungkul anu narima perintah dewa sumohon setiap negara teh ngintunkeun para nonoman nyaeta ngajugjug ka Talaga Arum pikeun neangan eta pusaka jaya kamulyan lamun bisa kapibana ku hidup yakin hidup bakal jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayan di tengah imah bunsir leit loba duit malah pinuh ku didikan rohani jeung jasmani wah bakal jadi wayahna hidup sanajan hese capek keureuyeukkeun leres tadi ama geus nyarita naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta kepino damel kaulanun Ramadewaji putra dalem dina waktos ayeuna sejamios ngajugjug ka Talaga Arum bade milarian eta pusaka jaya kamulyan pek doh cing pidoa we diiring ku doa aya di sagigireun anjeun sumohon eta Gusti cing kuat dina nying hareupan cocoba gogoda jeung sajabana eta teh ujian hirup tetemu ujian hirup teh nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitnah bakal datang lamun anjeun istiqomah jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag ganginan bakal kapimilik diri bagja awak ayeuna keneh rupina bade mios Ramadewaji ngajugjug ka Talaga Arum wayahna barengan Kakang Semar ih mangga nun ngaran-ngaran jisim abdi mawongan manakawan bujang hingga kapurut marganing tanaga larapati oge kasangakeun sun Sikana bisa ngalengkah leres bra lumampah jeung lumaku jigra ini rampung daud tutas pangandika hamid pek Romios ama pangdoa ama aya di sagigireun hidup pek sorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan
paras kawan. Duh. Buayana Kakang Semar. Ih, pangrasa. Mangga teh teuing. Kasauran salira tadi moal bisa ngawujud sosoranganan. Tangtosna oge ieu teh kedah gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan. Sumuhun. Hirup kumuh babarengan. Bra. Ramian nun, bra. Masih cepot sidawala tuturkeun kitu jang. Oh saya mangga bulan. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Mudah-mudahan pun anak pandu Kumaha sepuh. cingkeuna kana naon rupa hal anu dicita-cita ku para pini sepuh. Sumuhun. Saya. Yen bisa nakajait ieu nagara teh lintang tiku dipingpin ku budak angon. Budak angon. Satria piningit we. Satria piningit ai budak angon teh hartina budak teh nyaeta pinuh ku pengabdian. Pengabdian. Dina ngabdina teh sepi ing pamrih rame ing gawe. Sumuhun. Leres. Ai angon hartina kaangon hawa nafsuna. Henteu dilajur. Teu di Umar. Teu di Umar. Leres. Hartina eta jalma anu bisa merangan hawa nafsuna. Sumuhun. Eta. Murang kali soleh teh meureun. Nyaeta satria piningit. Leres. Ari satria teh hiji nyaeta ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Sumuhun. Kaduana jujur, Jujur. adil. Adil dina sagala rupina bulan. Mudah-mudahan sing abus kana kriteria eta anu jadi anak. Sumun. Teu Mudah-mudahan. pandu cing bisa neruskeun karajaan kaset. Leres. Pangdua ama marengan bra. Duh.